Terus anu kadua anu lucu. Pas makan ya. Makan pagi kan sarapan paginya, sarapan pagi saya tungtang teng teng. Karena biasanya pakai setelan santainya ke bawah. Pas ke bawah teh kan menu makanan banyaknya. Muhun. Orang kampung deui jadulna. Iya. Orang kampung deui jadulna. Henteu ningal heula kan sok aya menu gini nya. Menu Nusantara atau menu daerah mana. Aduh, teh. Hayang neangan menu Sunda. Iya. Da ku sabab teu sabar gitu nya. Anu diambil menu roti lah. Ya, roti nu gitu. Roti diambil biasa habis itu makan. Kita kongsi lila 10 apa 15 eta dibuka Nusantara. Asa kaduhung jadi orang makan dia. Ngambil deui kan era hari taman. Tapi abi mantep, Pak. 2 3 4 5 genap 7 8 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi si ganteng kalem tiada tara. Dina wangkid ayeuna alhamdulillah urang kasumpingan tamu anu istimewa kanggo abdi mah. Janten anjeunna teh sami rekan damel di padamelan abdi. Bumina oge caket sareng abdi. Mung anu teu caket teh abdi kirang uninga terkait masa lalu anjeunna sapertos kumaha. Tapi insyaallah kangge bintang tamu nu ayeuna nyaeta master of pelatihan, janten si rajana pelatihan lah. Urang nyungkeun saran ti anjeunna tips dan trikna kumaha cara ngiring pelatihan dan ngabagi waktuna sangkan meureunnan anu kawajiban dipaju, anu sunah dipaju. Kangge mempersingkat kang nama waktos, urang sambut wae bintang tamu nu ayeuna Pak Joko Supriyanto. Tepuk tanganna. Halo. Assalamualaikum Pak Ceng. Salam, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kumaha Pak Ceng kabarna? Alhamdulillah. Abi teh salaresna mah da izin bade ngundang ka ana acara teh. Da ningal adab ilmu mah aduh. Sabi wae. Izin abi teh gitunya, Pak Ceng ngemung da bumi mah urang teh caket leresnya. Tetanggian. Rekan main PS makin ke jam 3. Nah, jantan pemirsa orang ngobrol we da ieu mah ngobrol teh dibayar deui Pak Ceng. Jantan ti payun teh saat aca nikah meureunnan. Urang teh kageloan ku main PS. Pak Ceng mangga mending. Ya, jadi ngawitan sekolah berdiri memang kan posisi ruangan ge nu bisa bari nya. Ya, mun. Bisa gedik. Ti payun masih kena emut. Masih kene mari kita ieu ide pokona di nu laptop teh sok install PS dulu teh ngajakeun meser sticknya meser stick muhun iuran teh sabaraha teh ti payun teh iuran teh asa 10.000 kang meser sticknya meser stick nya berlanjut gitu di sekolah jadi upami atos beres kegiatan upami atos beres ngaulang sonten-sonten dan memang nuju lengoh ya leres lengoh tapi kamu mah 2 ABT tepayu gitu. Ya gitu. Jadi di sela-sela atau seberes ngajar dan memang dulu mah aya sabaraha orang ya anu memang posisinya tak acan nikahnya. Tak acan nikah sesuatu. Jadi ngagabung main PS gitu kah. Terus nya berlanjut nyampekeun ka malam dulu teh. Aya cenah orang nyobianana kan aya nu main PS na di nu PC. PS na langsung rental PS gitu. Janten da anu uning abi mah upami Pak Aceng uning keneh kantos ku abi diangkir di ulemnya di talaga malam minggu nya ka bumi abi gitu kange main PS ieu teh ngan ieu bade naroskeun teh tos nikah masih keneh main PS ka handap masih cuman rada jarang lah rada gitu. jarang kumari engke meureunnan bintang tamu selanjutnya parupanya tapi sareng eta nyambung men tah Pak Aceng beureunya urang teh kawit main PS dugi ka aya piala nanya di payun teh upami telepat mah nu kengengna teh asa Pak Yusuf Paeka-nya da eta jago da urang mah tim ecek-ecek gitu tah Pak Aceng meureunnan ya mah ngobrol we nya da ngalem ngidul mudah-mudahan tina obrolan ieu aya hikmah anu dicanakna gitu Pak Ceng. Pak Ceng da salaresna urang caket buminya dan abi teh terang masa lalu Pak Ceng sapertos kumaha gitu. Tah nu terang teh abi teh da di
SMP teh di SMP Pasirwangi, Pak Aceng teh janten teu patepangnya. Nu terang teh Mas Santren cenanya ieu mah. Leres Mas Santren itu untuk cerita ngawitan memang abi sosana tatangginya lagi penak upami SD mah kaleresan memang abi di SD Talaga. SD Talaga berarti abdi lulus tahun 2003 di SD Talaga. Teras di 2003 abdi istilahnya ngobong lah. Lalu di masa-masa eta cigana memang kondisi keuangan masih kurang stabil. Dan sempat senang pun bapak salah satu inisiatifnya nitipkeun di pesantren. Di teh pesantren dan caket sami di Samarang. Di Samarang di pesantren Al-Hikmah. Tadi kawit SMP berarti 2003 dugikeun ka 2006 SMP sambil pesantren di namina SMP plus muslimin. Oh, anu di Samarangnya. Leres anu didinya di SMP muslimin. Saatosna kitu da kaleresan nah habet keur sama santren di ditu, kaleresan aya oge pun lanceuk di ditu anu atos di payun pesantren. Sambil diasuh ku nya pun lanceuk sambil di SMP pesantren ka SMA lah. Di pesantren di ditu teh dugikeun ka SMA. SMA meureunna da caketnya sambil di dieu tah Pak Aceng meureunnan kumaha cara ngabagi waktosna. Da kan abi ge kantos banyak pesantren kan regejleug gitu pemirsa gitu tah. Kadang ngabagi waktosna teh bobo wengi teuing gugah siang teuing gitu tah. Kumaha tah cara ngabagi waktosna gitu. Upami kapungkur mangitanya 2003 mah salesna mah anu sakola teh rada kirang. Kaetang lah istilahna teh rata-rata anu mah santren teh rata-rata fokus memang ngararaos di dinya. Langkis sareng sakola. Anu kaetang sakola teh kirang langkung aya 10 jalmi. Di pesantren teh. Aya 10 jalmi eta oge aya anu tos jenjangna teh nu SMA, aya anu SMP. Upami di pesantren abi mah kaleresan mung aya tiluan cigana mah. Saantaragan teh, saangkatan teh. SMP sadayana. Cara ngabagi waktosna tangtos beureunya ngaos enjing-enjing mah kalewat. Tangka sakola. Teras anu kalewati oge ngaos siang. Soalna kan uwi sakola tabuh 2 atau napi setengah 2. Istilahna teh kan aya kailulah bahasana teh tidur siangnya. Ogu mah ya gitulah. Jadi uwi sakola teh kadang-kadang aya perlakuan khusus di pesantren. Kangen nu sakola mah mangga cenah. Janten ngaos siangna tiasa diange kange kailulah. Ke berarti penak deui ngaos teh bada asar. Sareng upami wengi sareng ieu mah biasa sareng subuh mah. Kantenan Pak Aceng upami ayeuna saangkatan 3 jalmi nya. 3 jalmi ya. Gogodana teh seueur nya. Pisan. Seueur kan geus we tong sakola kumaha nya. Eta ka alaman mun Pak Aceng. Da abi ge ti payun teh nuju masantren di Nurul Hidayah di Patroh kaleresan sambil kuliah. Sami ngadu dispensasi ti Pak Aceng da janten upami ngaos subuh teh dugi ka tabuh genep. Nya, sami. Pari basa alasanan teh bade kuliah, pari basa abi gitu Pak Aceng mah moal lah. Tah Pak Aceng meureunnya ti kawit SMP dugi ka SMA mondok sambil sakola nya. Nah, secara pendidikan ge abi ngagurukeun ka Pak Aceng mah. Serius. Teu janten Pak Aceng motivasi kangge abi meureunnya. Pak Aceng mah dina pendidikan teh menggebu-gebu gitu sae gitu, tapi menggebu-gebu ge dilaksanakeun. Aya upami abi mah hoyong aya ngalaksanakeun alim gitu tah. Kandanan Pak Aceng kuliah di Garut saminya dugi ka strata S2. Alhamdulillah mohon. Abi mah S1 ge ripuh. Ripuh biayana, ripuh mikirna. Tah eta biayana ripuh. Nah, ka dieu teh Pak Aceng teh upami telepet 2015 nya. 2015. Nah, Pak Aceng meureunnan ayeuna teh urang ngobrol we da ngaler ngidul nya. Abi teh ninggal Pak Aceng teh sok sibuk gitu tah. Ayeuna sibuk naon tah? Ayeuna nuju sibuk naon ayeuna? Sebetulnya mah teu sibuk sih ya. Cuman kaleresan ngiringan sih kan sanes gitu seperti silaru kan pami aya lampu kan ngiringan bring gitu. Di 2021 kaleresan kan launching guru penggerak payun teh salaresna mah aya tiluan
anu kawit tuh kahiji panginten aya senior orang Peuis terus panginten aya Padenden oge sami senior kalebet abdi ti payun teh nyobian bahasa awal nama heureuy abdi ka Padenden hayang sibuk teh orang kumaha gitu tah kalaresan ti payun memang aya momen guru penggerak ti angkatan 3 pamit telepat mah nyombi-nyombi ngiringan pas angkatan 3 administrasi dicobian dugikeun ka ayeuna simulasi ngajar oke wawancara alhamdulillah ngiringan tapi teu can lulus nu kahiji teh di angkatan 3 teh terus lajeng deui masih di tahun eta masih kena di tahun 2020 hiji aya angkatan 4 alhamdulillah ngiringan tapi salah ngiringanana maksudna kumaha salah eta kedah nama kan guru penggerak jadi kadang ngiringan pengajar praktik eta teh janten benten benernya benten bentenna mangga lajeng heula iya. Ceritana ngiringan dogikeun ka ayeuna administrasi alhamdulillah terus panginten wawancara oge simulasi ngajar ngiringan teu disangki nah bet pilihna pengajar praktek sanes guru penggerak abi kan emutanana ngabulang kan di SMK otomatis pami misalkan ayeuna praktek mungkin abi sasaranana gitu jadi dibalik abi ngemutan paling kita praktek naon tah nu mawi daftar oge pengajar praktek sanes guru penggerak pas ditinggal teh nya rerencanganana anu di guru penggerak anu di pengajar praktek ternyata orang-orang hebat sadayana orang-orang hebat sadayana jadi nya kebetulan panginten eta mah kebetulan pisan panginten tah tidinya panginten upami sebelum nama biasa da ieu merenang aya anu ku abi ditangkep jantan anu dina lingkaran eta teh guru hebat termasuk Pak Aceng nya termasuk kadet kita aya jantan-jantanan ku margi abi mah dugi ka ayeuna teh acan lulus Pak Aceng merenang ka hiji teh acan aya takdirna Pak Aceng nya mudah-mudahan we doakeun ku sadayana sing enggal lulus Pak Aceng tah abi teh asa ninggal teh nuju pelatihan guru praktik guru praktik geuning ka ditu ka dieu teh nyalanak laptopnya dugi ka laptop teh ruksak geuningnya leres nyobean ku abi kalah ruksak deui eta teh ya gitu nya panginten beranjak tidinya jantan memang posisinya supportna nuju bagus kawitan kan rekan kerja alhamdulillah support kersangga bantos sanes kantenan pimpinan sekolah di dieu panginten supportna sae pisan eta panginten memanfaatkan kesempatan sareng nyarojongan ti sadayana ieu mah kangge tip and stick deui jantan Pak Aceng supados langkung jelas upami urang bade ngiringan guru praktik teh tahapanna teh naon unggul Pak Aceng eta teh siap upami tahapanana mah mirip-mirip sareng guru penggerak seleresna mah anu kawitan kahiji panginten daftar saatosna kitu aya biodata anu kedah dilebetan ti kawit ijazah teras KTP sareng sanes kantena nah anu rada rumit mah ngalebetan esai jantan aya soal deui gitu. Sami aya esai abi mah kamari teh ngiringan teh guru penggeraknya anu esaina di minimal maksimalnya resnya tah kan abi mah sanes pujangga cinta Indonesia anu mampu merangkai kata gitu jantan di nu kamari teh abi mah ya Batman superhero mah nu penting mah si karakter eta kalampaui we gitu nah tah trikna untuk ngeusian eta kumaha Pak Aceng apakah kondisi real anu ku urang dihadapi atawa napi kumaha anu karos ku abdi panginten salami ngisi esai memang di masing-masing pertanyaan kan ada poin penting leres contohna panginten motivasi ngiringan naon terus anu kadua panginten hal baik naon anu parantos ku urang dilaksanakeun muhun kantenan di SMK ieu SMK 14 panginten masih kene seueur anu nya kebayang jadi memang nya di momen eta panginten di momen pas abdi ngalebatan eta pertanyaan teh match pisan sareng kondisina aya di lapangan gitu. Jadi memang di antarana trikna salah satuna antawis
esai sarang pertanyaan harus match pangitannya. Nu kadua pangitan esensi tiap pertanyaan ya harus mengena. Tapi teh tiasa disebatkeun pertanyaan soalna itu eta mah ranahna benten deui. Nya, cuman tami deui pangitan jujur. Jujur mun. Eta anu karos ku abdi mah. Jujur mengembangkan atanapi potensi-potensi anu sesuai sarang karakter pertanyaan dina esai. Salarasna mah urang meureunnan bangganya calik di sakola ieu teh Paceng kumargi meureunnan potensina seueur pisan di dieu teh. Salarasna upami digali mah abi mah yakin marurang kali gaduh potensi anu keahlianna masing-masing. Bahan. Teras meureunnan urang ge sambil di dieu ngaulang ge urang ge sami sareng diajar Paceng. Kumargi da aya abi mah abi pribadinya nganggap murid teh guru abi gitu. Da lamun teu aya murid abi moal diajar gitu tah kitu tah. Matak abi mah nganggap murid teh guru abi gitu tah. Ku permasalahan di dia da sanes bade dijantenkeun rieut, justru dijantenkeun motivasi kangge urang kumaha cari solusina. Bahan. Sasangkan meureunnan sakola ieu langkung berkembang di dalam segala aspekna kan Pacengnya tah. Ayeuna guru penggerak tah Paceng. Atos lulus guru penggerak namanya. Upami nu angkatan 4 mah alhamdulillah janten dugi ka akhir 2022. Sabaraha bulan Pak Ceng? Program awalna 9 bulan. Laras. Pelatihanana sareng sanes kantana dietang pangitan kan di ngawitan aya orientasi sareng persiapanana dietang kirang langkung 1 tahun. 1 tahun. Eta khusus di angkatan hiji dugikeun ka 4. Lajeng angkatan 5 dugikeun ka ayeuna mah saurna teh janten 6 bulan. 6 bulan. Oh, leungit setengah tahun Mahang gitu. Tapi sapertosna upami dileungitkeun kitu teh diajarna langkung maratonnya. Ya, langkung maraton gitunya biasanya. Esensi nama sami sareng anu lami oge tapi jangka waktuna hungkul pangitan. Sapertos PPG nu ayeuna meungan keeta ka dicaritakeun eta nya tah. Tah Pak Aceng meureun guru praktik ngan abi teh sok ninggalan Pak Aceng teh upami kapameungpeuk ka Sukawening tah eta teh naon? Nah, di antawisna salah satu fungsi sareng tugas pengajar praktik teh sederhananya mah panginten tangan kepanjangan dari fasilitator. Jadi kan rangkaian nanti aya guru penggerak, aya pengajar praktik, fasilitator sareng instruktur. Upami guru penggerak melaksanakan atau belajar modul itu sareng fasilitator. Sareng fasilitator menggunakan Gimit jadi via online. Abi mah nu ngecross ke lapangan. Janten meureunnan bagian lapangan anak anu sanes ngaudit membahasana mah anu ninggal progresna ti fasilitator nya kepanjangan tangan eta. Ti payun sabriji anu di ieu ku Pak Aceng nu kalarasan abdi teh ka bagian wilayah Sukawening. Muhun. Aya 4 guru penggerak. Anu kahiji ti SMK Ma'arif Sukawening. Terus anu kadua aya ti SD, anu katilu aya ti SMA 14 Garut. 2 jalmi. SMA 14 Garut. 14 Garut. Janten 4 jalmi. 4 jalmi. 4 CGP. Kalau rasa anda Pak Aceng mah sareng istri teh wah nya istri sami geuning Bu Dewi atuh mangala kasih bebek ya beb udah jadi podcast ya podcast luar biasa teh nyambung ya Bu Dewi teh nyambung janten eta duanana Pak Aceng meureunnya ngiringan guru praktik teh saangkatan eta teh saangkatan tah pasti bakal aya permasalahan maksana murang kali kumaha tah eta tah gitu ulah anu serius sungkul ya teh ya murang kali paling hal anu terberat pas nuju bade pendampingan abi hilap deui ngan yang jelas antawis 4 5 pamit 4 mah posisinya kan istri nuju sakit terus kan tidak bisa diwakilkan pendampingan tetiasa diwakilkan soalnya kan setiap pengajar praktik nya kedah pendampingan lah istilahna teh. Nya anu dilema nama mohon kitu ku kondisi ayeuna murang kali teh aya anu kan upami si sakit kan teu tiasa sakali ewang. Leres mohon. Otomatis langkahna nya nah mertua dititipkeun ka mertua atanapi ka pun biang ka pun bapak. Itu eta anu karos berat mah. Alternatif paling baik temayar deh alternatifnya temayar gratis gitu terus jongjon deh terus tah Pak Aceng da meureunnan 1 tahun teh Pak Aceng mah dunia maya nya ngangejumnya
upami guru penggerak sareng fasilitator mah mohon upami abi mah terjun ke lapangan. Terjun maksudna Pak Aceng teh saat terjun ke lapangan teh dilatih heula teh. Mahan. Ngangge ieu mah nya dunia maya dunia maya. Tah eta biasana kan dunia maya teh Pak Aceng upami guru praktik ti tabu sabaraha dugi ka tabu sabaraha eta pelatihanana? Abi ti payun orientasi berarti saatosna anu tadi perjalanan di angkatan 4 tulus terus masuk orientasi teh kirang langkung 3 sasih. 3 sasih via online. Anu dipelajarinana modul sareng cara orang ke pendampingan sareng loka karya. Nuhun. 3 bulan. Berat pisan. Soalna jangka waktuna nya teh enjing dugikeun ka sonten. Jangka waktuna teh waktu pas nuju Zoom nanti sapotos gitu. Sami aya tugas. Soalnya kan kita orang tuh belajar modul di dina pelatihan eta teh belajar modul, belajar anu bade didugikeun ka CGP ku fasilitator teh belajar, cuman memang teu mendalam sapotos CGP, belajar gitu. Berat. Dugikeun ka namut lab namut lab OTKP, ku sabab laptop rusak. Laptopna dugi ka kantos heula meureunnan struk penyawat laptop teh. Tah tiasa dioperasi. Sabaraha bulan ti dinya pupus we nya. Ribu. Anu paling berat mah kusabab dua-duana ciga nama. Anu paling berat mah kan nya abi sareng istri ge sami nya. Ngiringan eta nu berat mah. Abi nu masih kene lucu nya, Nah, anu jadi lucu. Ya, salami 3 bulan eta teh kan kalarasan abi sareng istri teh jadi satu room kelompok. Satu room. Ya, jumlahnya teh kirang langkung ada 32. Di Kabupaten Garut, Indramayu, Kabupaten Bandung, Bandung Kota. Salami 3 bulan eta teh teu aya nu terangeun abi sareng istri teh sama istri. Lah kumaha bisa kitu eta? Nya kan memang masing-masing punya Zoom masing-masing, punya gimmick masing-masing, tapi teu terangeun. Kan yang pertama abi sareng istri kan beda instansi. Oh larasnya mohon. Abi kan di SMA 14, istri kan di SMA 2. Mohon. Jadi teu aya nu ngeuheun. Terus kan memang aya grup WA. Di grup WA kan upami teh disimpen nami kan si foto kan teu muncul ya. Jadi teu terang-terangeun nanti tos bade beres. Terang istri teh nya. Ngan untungna teh teh anu naksir mah eta perang dunia katilu nya. Boh kasih teteh boh ka Pak Aceng gitu nya. itu anu lucu anu lucu gitu salami pelatihan. Cuman ya memang susah bukan sana susah. Tantangan anak kebayang atuh di waktu anu sami. Habis sareng geus sami-sami Zoom. Mohon nya eta. Solusina kumaha? Ngerem di kamar, pagi gigir-gigir kieu. Oh. Salami ti payun pas pembekalan teh. Abi dipali dieu, istri dipali dieu, tapi masih kena di satu ruangan. Pas bagian bicara nyata kumaha lamun pada saat nyarios dua nana waktosna sami tah. Kantos kita ngalaman solusina janten kan ngawitan mah pakai laptop. Pakai laptop abi nge laptop, istri pakai laptop, da papayun-payun teh. Solusina misalkan tes wanti-wanti, aduh ayeuna bagian presentasi kelompok umpama kan aya presentasi kelompok. Akhirna mah abi digantos nu asalna ti nu laptop ngangge HP, belum pateulah keluar. Supernya cadas gitu. Abi mah teu acan ka emu teh Pak Aceng kuriweuhna gitu. Maksud kuriweuhna teh memang tanagi mental kudu siap gitu. Da ayeuna urang program pemerintah sebagai abdi negara urang duanya kedah mensosialisasikan dan mengikuti meureunnan da eta teh kangge dunia pendidikan nu langkung maju lah, maju. Upgrade pendidikan mahan. Tah Pak Aceng grup praktik meureunnan udahnya terus urang teh meureunnan ka bagian PPG 2-nya anu dipika hoyong ti kapungkur teh meureunnya alhamdulillah di tahun 2022-nya. Tahun 2022 gelombang 2 angkatan 1 gelombang 2 kategori 1 kategori 1 gelombang 2 nah eta waktos pelaksanaan PPG sareng guru praktik kantos bentrok teu atanapi guru praktek atos beres baru PPG gitu. Nah, alhamdulillahna anu tadi nya program guru penggerak beres selang beberapa bulan aya pengumuman anu neme guru penggerak PPG janten teu bentrok alhamdulillah. Mohon.
Jantan merenang upami abi mah taya persiapan pacengnya langsung ngiringan PPG-nya. Olab. Jangan lagi karena sirah tuman heureuy ngiringan nu kitu tapi alhamdulillah ti ngiringan PPG abi motivasi berlebih paceng jantan upami pelatihan teh mah sok hayang ngiring nya di sambil urang nga-upgrade ilmu urang ge nga-upgrade rencangan oge gitu kulawargi oge. Jantan aya nu tadina terang jadi uninga gitu nu tadina urang ngajar teh nya kumaha urang ayeuna mah meureun da proseduralna aya gitu alhamdulillah tina PPG eta teh. Lajeng meureun paceng da PPG sareng guru praktiknya sami-sami berat dua nana. Trik and tipsna sama sapertos guru penggerak atanapi PPG mah tip and trikna beda deui gitu. Mohon. Kalarsan kan pangitan upami guru penggeraknya sama sistemnya LMS anya. Ya, mohon. LMS terus di guru penggerak LMS terus di PPG pangitan LMS. Upami sistem istilahna teh lah kange LMS nama tepatos berat. Mohon. Cuman anu berat nama jujur. Kan PPG abi bahasa Indonesia. Mohon. Otomatis kan materi bahasa Indonesia anu mendalam kan kedah diguar deui gitu nya. Mohon. Eta pangitan jadi ayeuna mah support kanu materina. Support kanu materina. Katamih di alhamdulillah teh trik and trik teh harus sehat lah. Ya harus sehatnya kudu waras. Kudu waras soalnya kan kebayang tiap hari Zoom. Mohon. Terus lebih-lebih pamimisakeun dosen hoyongna tabu genep. Nya lah. Dosen tabu genep terus kalarsan di abi janten koordinator kelas. Nah, koordinator. Kudu ngarekam. Nah, eta anu repot mah. Anu repot mah eta. Terus tugas orang modul. Ya, LK lembar kerja 1 2 kedah wawancara eta lah. Da abi kedah waras. Alhamdulillah teh waktu PPG teh Pak Aceh ngiringnya rekan-rekan nu sanes aya janten aya pangtulungan kang abi mah. Nah ieu teh kieu gitu. Madak Pak Aceh punten tah aya nu heureuy mah abi mah ieu Pak Aceh nu heureuy mah nya. Si Jum teh dosenna teh acan lebat nya da ieu mah sanes ngabasieun nya. Si dosenna teh acan lebat, si mikrofonna tos dihurungkeun Pak Aceh. Terus abi teh Pak ngagorowo ka Pak Aceh. Pak Aceh LK2 atos acan jeng. Si horeng eta hurung. Atuh kadangu kudu sanes teh eta punten mikrofon dina paehan. Padahal sanes niron pemirsa tapi aya gambaran Pak Aceh nya da ayeuna rumpun abi sareng Pak Aceh benten moal tiasa niron gitu. Terus da saeureugeujeulna abi ge abi hayang bisa Pak Aceh nya hoyong tiasa gitu. Tah kamari hiji deui cenah bade wawancara guru penggerak tah kumaha eta caritana cing abi wae nu ngiluan gelombang salapan can aya kelulusan aja ya aya wawancara guru penggerak kumaha ieu teh jadi kan memang anu tos aya permena kan kangge upami tos gaduh sertifikat guru penggerak nanti bisa dipakai salah satuna panggitan kangge kepala sekolah. Kan pemutus gaduh sertifikat guru penggerak. Terus nu kadua aya sakedikna bukan sakedikna banyak kemudahan kangge upami urang lulus guru penggerak terus ngiringan PPG kan kantun UKIN sareng UP. Kayak kangge guru penggerak mah kan aya keistimewaan sertifikatna. Kangge abi PP mah kan tacan aya. Otomatis kedah aya rekognisi namanya teh. Oh, rekognisi program istilahna teh sederhanana penyetaraan supados abdi oge sami gaduh sertifikat guru penggerak ti PP. Mohon. Jalanna kumaha? Jalanna kedah naik ke fasilitator. Pak Aceh teh. Mohon. Janten kaleresan di Nusim PKB saatosna tengse guru penggerak angkatan 4 di pengajar praktek aya undangan kangge rekognisi fasilitator. Mohon. Sistemna sami pisan sareng guru penggerak. Mohon. Ngirimkan berkas, ngisian esai, namun aya karinganan teh teu kedah ayeuna simulasi ngajar. Eta keringanan mohon langsung we wawancara. Tapi eta teh punten bacang dipotong ku abi. Sistemna masih kena seleksi teu? Seleksi. Oh, janten teu aya naon? Maksudna teh teu aya patokan bahwa orang teh bakal lulus teh aya mun jaminan sanes patokan teh aya jaminan urang bakal lulus menurnya tetap aja meureun prosedur mah sami sapertos ti guru penggerak mah kamari atos wawancarana hari Sabtu
Sabtu ayeuna Sabtu kamari atos waktu jam 7 wangi nu mawi gitu dah. Jadi kan iya nya reos we. Ya memang guru penggerak kan wawancara. Terus kan di pengajar praktek wawancara. Fasilitator ge wawancara. Soalnya kumaha? Wah pokoknya malah. Wah begitulah. Pokoknya mah siapkeun mental kesehatan pacengnya nya. Tapi da anu kebayang nama memang posisinya sesuai sarang tema upamikan guru penggerak. Berarti naon anu atas ku orang dilakukan upami pengajar praktik minimal pengalaman orang ngabimbing atau lapisan kantorna lah gitu. Anu kedah di sayo gitu. Insyaallah bisa. Salut abi bener paceng. Aku nama ieu mah podcast cadas ya bintang tamu nu ayeuna mah daging semua. Daging semua. Anu hiji dua ge daging semua, nu hiji mah eta pilihan nu tacan nongtonnya bari promosi. Nu kahiji mah episode kahiji mah eta mah taubatnya seorang naonnya dan nu bageur kan anjeunna teh aya di titik balik bener deui paceng pernah tersesat meureunnan balik deui ta etanya. Tapi alhamdulillah gitu anjeunna sangat menginspirasi. Nu kadua bilih nu tacan nonton eta perjuangan guru honorer jantan ASN pacengnya. Ya mudah-mudahan meureunnan ayeuna urang nu tacan UKIN jeung UP sing dilancarkeun nyungkeun pidoana teh sing diluluskeun pacengnya. Anu teu acan jantan ASN urang doakeun oge sing jantan ASN sadayana da kange Allah mah teu aya nu hese paceng. Gitu, siap. Da ieu karek sakedeung paceng ieu teh ta. Samemeh ka guru praktik. Ya. Guru penggeraknya ayeuna PPG pernah diklat perpustakaan. Matak ayeuna jadi kepala perpus. Ieu teh kepala perpustakaan SMK Negeri 14 Garut pemirsa. Berkunjung ke perpus. Berkunjung. Karena salam literasi. Literasi bener paceng jendelana memang dunia teh literasi. Ku maca teras. Urang tiasa terang nanaon teh gitu tah. Makana berkunjung ke perpus. Ayeuna perpus tos sararae ningali secara estetika. Jadi teman-teman boleh masuk ke perpus maca sambil dipoto kangge eksis gitu. Kangge dina IG, dina Facebook, dina WA gitu. Janten kawajibanana kacanak, sunahna popotohan oge tiasa gitu nya paceng. Tah kumaha ayeuna nu asa teu nyambung gitu guru bahasa Indonesia jadi ka perpustakaan gitu tah. Salah nama kan sekolah ieu barunya gaduh bangunan ieu baru. Termasuk ieu bangunan yang bagus ieu teh baru. 2018 kenging bantusan kangge perpustakaan ti payun teh tacan aya kepala perpustakaan. Margi kan tacan gaduh pustakawan. Kaayaan nu ijazahna pustakawan. Ti payun 2018 teh aya program perpusnas kangge kepala perpustakaan angkatan sabaranya abih labdi. Ti payun teh margi tacan aya panggitan di sakola ieu janten masih kena emut. Biasa abis nyebatkeun nami. Yos. Ku kersaning Pak Yus. Nuhun. Di damel surat rekomendasi kangge ngiringan kepala perpustakaan. Di payun teh 2018 di Perpusnas di Jakarta. Lucu. Nah, kumaha? Lucu na teh nu kahiji 2018 masih kene tacan terang naon. Ya. Orang kampung. Nuhun. Anu ka kota. Cikabayan. Terus kan hotel Ibis. Weh, anjir. Hotel Ibis. Jadi, ya kunci kamar kartu. Bayangan apa pertama kumaha kira-kira? Sami dah abi ge salaresna mah. Paceng dipotongnya. Abi teh uninga hotel sapek jeung istri we da sami di kampungnya. Ya kumaha makena. Anu kantosan mah Paceng abi mah nu heureui mah anu kanalip kedah ngange si naon eta teh si kartunya naik kan alip aya kartuna lain bingung ka handap kalu kamu siapa we eta abi katos kitu awong ti kampung ya gitulah cing ai Paceng kumaha ya sami anu kahiji reuceut teh asupna kumaha ya kan asupna kumaha nampekeun ka aduh kan perjalanan abi mah sakeun nyebutkeun nih abi kan di Hotel Ibis, abi labdi di Jakarta paling mananya. Dulu teh kan memang naik karetanya, tah lungsur tinu kareta kan langsung naik Grab.
langsung ke IBIS, biasa ke resepsionis, administrasi. Terus gitu, Bangga Pak, nomor 25 lah, nomor 25 lah. Di lantai 3, Gagak. Terus kan koper kan. Koper, set. Nyobaan, lift. Nyobaan lift, Pak. Nyobaan lift. Set, coba kan lift. Gitu, 25 lantai 3. Trek nomor, biasa kan lantai 3, naik ke luhur. Segitu dihareupeun ayeuna si kamar. Kan dibarian kartu, ya kumaha make geunana gitu. Kumaha make geunana ngahulang-ulang kumaha ya. Akhirnya ngadaguan heula. Gengsi lah. Geura kukur ka deui, gengsi lah. Ngadaguan heula ningali ka bali ditu kan aya jendela handapna. Wah, ciga nu nya bagus sebotol. Badi leurak geus aya tah. Pesetan anu dongkap mun. Pesetan sajen kaluhun ya. Oh, ternyata diasupkeun. Langsung kan gak karena bisa gitu. Eta lucu. Nu kahijinya lucu. Eta nu kahiji. Terus anu kadua anu lucu. Pas makan ya. Makan pagi kan sarapan pagi ya. Sarapan pagi set tungtang teng teng. Karena biasanya pakai setelan santainya ke bawah. Pas ke bawah teh kan menu makanan banyaknya. Muhun. Orang kampung deui judulna. Iya. Orang kampung deui judulna. Henteu ningal heula kan sok aya menu gini nya. Menu Nusantara atau menu daerah mana. Aduh, ceteh. Hayang neangan menu Sunda, da ku sabab teu sabar gitu nya. Anu diambil menu naon? Menu roti lah. Ya, roti nu gitu. Roti diambil biasa habis itu makan. Gitu kongsi lila 10 apa 15 eta dibuka Nusantara. Asa kaduhung jadi orang makan dia. Ngamili kan era di taman. Tapi abi mantep Pak Ceng. Kantor ngiringan pelatihan di Bandung ya. Di Ciwidey. Naon anu terkenal teh? Ciwidey hiji deui aya naon nu hiji deui teh. Di Bandung tapi? Di Bandung, Lembang. Oh, di Lembang. Lembang tah. Dasarna orang kampung Pak Ceng. Janten kan ari batur mah upami tos bang roti teh teu sangu. Nya batur mah ninggal. Ada abi mah yang dicobaan. Tos roti sangu nog mah. Wah, asa dikaryakeun gitu, asa perbaikan gigi teh. Ngan sok melengek teh kanu jadi di imah Pak Ceng. Iya. Sok alah inu di imah dahar naon gitu. Urang di dia senang-senang gitu kan. Ngan mudah-mudahan we meuneunan ka payuna mah urang teh lain dina pelatihan nungkul tiasa ka hotel teh nya, tapi jeung keluarga bareng gitu Pak Ceng tah. Eta sabaraha dinten di ditu diklat? Di payun teh 14 hari. 14 hari memang kan programnya kayak kepala perpustakaan jadi ti kawitan layanan terus di payun memang aya kunjungan ka sekolah anu memang tos bagus perpustakaanna terus kedua aya kunjungan lagi ka perpusnasna jadi ka perpustakaan nasionalna ka berkunjung kadinya di payun teh pesertana tos senior sadayana terus di sekolah anu bararagu sadayana pokona mah alhamdulillah rerencangan teh nambihan deui nya jantan ke di-sharekeun ngarah siap. Salam pokoknya mah kangge sadayana anu kantos ngiringan diklat kepala perpustakaan anu di IBIS tahun 2018. Tah Pak Ceng mun eta 14 dinten alhamdulillah meunanya aya nama aya pustakawana di urang. Kamari teras alhamdulillah kengeng oge naon anu kamari sareng Bu KS sareng Bu Uis dicanak teh. Tah akreditasi. Tuh alhamdulillah aya tos janten perpustakaannya teh tos terakreditasi. Sudah terakreditasi. Akreditasina alhamdulillah Cek. Ya mohon. Berlakuna 3 tahun berarti dari 2022 sampai 2025. Atuh urang mah Pak Ceng CG lamun dina orok mah karek leleng hal ayeuna tos kengeng sertifikat mah eta tos capaian sangat luar biasa Pak Ceng. Hiji deui sampai meh ditutup ya. Pak Ceng teh kamari teh bolak-balik wae sareng Bu KS bari promosikeun di dia aya event naon tah. Ya satacana ieu memang support system yang nu kahiji panginten di sekolahna luar biasa, Ibu KS panginten sareng lelenganana. Kantenan panginten sareng guru-guru ieu support sadayana panginten alhamdulillah SMK 14 perpustakaanana tiasa diakreditasi. Atur nuhun ka sadayana Bapak Ibu guru. Atur nuhun. Sport sistemnya nu tami mata eta Pak Ceng sataacan ditutup mangga. Oke, sekalian promosi. Kebetulan Ibu kepala kita, Ibu Dr. EN itu salah satu koordinator di
Jabar Juara. Untuk saat ini beliau sedang ada kegiatan GLN ataupun juga literasi. Nah, ada lomba itu yang dilaksanakan oleh Garulis ya. Lombanya itu lomba tentang literasi, ada lomba literasi sekolah, ada kelompok, ada juga masyarakat. Tapi kemarin itu Ibu KS sedang sosialisasi ke cakupannya KCD dari mulai SMA, SMK dan juga termasuk SLB. Jadi kange Bapak Ibu sadayana anu aya di instansi pendidikan sumangga bilih bade ngiringan kegiatan literasi gitu panginten eta kamari. Tuh nya cadas semua ieu mah Pak Ceng hatur nuhun pisan wakosna Sami-sami. nya apunten diwagel ku abi. Engke urang diantos di part 2 na Pak Ceng Siap, tips siap. and trick na naon we engke mah kitu nya. Siap. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Pak Ceng. Sami-sami.